Ah, niat halus tidak selamanya indahnya ini namanya. Non mana ujug-ujug jual teu indah. Masalah naon deui yang nyarita sok. Lain euy. Ku aya nama euy. Gagal jadi minantu. Nah, geus gagal deui asa cik keneh mana teh euy eta ijabah kupul teh. Kunaon? Tadina we sebagai minantu idaman gitunya. Karunya karungarana jadi metoha euy. Ini subuh balik sore bolak-balik eta lain sampai 2 poe ngapoe eta mah. Lah terus kumaha git? Gagal napa leuwah mana ieu mah? Kan capeknya bolak-balik ngapoe teh. Tah mete capek di kurang teh jual we sawahna. Ayeuna mah aya cicing di imah. Dah aneh eta mah beres ngajual sawah teh. Ngalewat ke tengah imah, kabeh jalan madul eta mah teu bobogoh maricen banget. Tah kitu nya tadi jadi goreng teh. Atuh paling dipecat jadi minantu mana mah. Ieu aing ngobrol jeung mana. Balik-balik aing. Nare ka mana? Arek ngajual sawah mitoha.